Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugdi para wargi kumaha ramang mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina daget ayeuna sim kuring baris neraskeun jejer tetes Sunda Jawa Talaga Herang dina bagian anu ka-43. Satanya di kewitan sim kuring ngumajakeun utatiana subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, terus like, terus komen, terus aktifkeun notifikasina. Kanu parantos subscribe, kanu parantos like, sareng komen, hatur nuhun pisan mudah-mudahan berkah kangge urang sadayana. Derah kasadayana mararanco. Gancangna mangsa alam para kaum dangu. Urang kocapkeun dina mangsa alam isukna be isuk-isuk. Arita bahku dirjeng nini uning berayah di juru imah barijeng sasarap ngedar beboy sambe ngedar beboy hui jeng anu sejena bahku dirjeng nini uning geus boga niat yendek ngajorag ka tempat nasi pohang rek males kanyeri na bahku dir lantaran eleh tarung ku si pohang. Ayeuna mandek direntog gue cenah kuduaan ngagunakeun rupa-rupaning ilmu silat anu hebat. Nyatana nini uning bogan jurus simpenan anu can pernah digunakeun di zaman harita. Tapi bareto mah memang mineng eta jurus teh digunakeun. Dina waktu ayeuna mah nini uning teh can pernah ngagunakeun eta jurus. Jurusna memang hebat, jurusna pinunjul can pernah aya anu bisa nandingan. Nini uning ujub, nini uning teh kacida takaburna atuh boga keyakinan yen dirina teh bakal mampu ngelehkeun si pohang. Nya sanggeusna sasarap mah sanggeusna tarapi. Mawa senjata rahasia, senjata itu jeung ieu seperti halna bedog harita bakudir mau bedog. Senjata andalan nini uning nyatana iteuk manehanana mah bogaeun iteuk. Eta iteuk teh hideung. Aya 10 tahunna eta iteuk teh memang dipibanda ku nini uning. Jerut duanana harita kaburuan sabaraha kitu malah lempang bae anca nakeranan teu rusuh teu geruh. Duanana harita lempang dina jalan satapak. Ngaliwatan jalan anu nurugtuk mundun nanjak datar tepi we harita ka lemur Cibadak. Ponon poe harita geus luhur karasa moreret panas. Si pohang sapara kanca harita memang geraya di imahna si Ujang geus rengse sasarap. Geus rengse tinggal ulin we lantaran si pohang resep ka itu ka dieu manehanana mah nitenan rakyat lembur Cibadak bisi teh mah aya anu gering deui nyatana mibanda panyakit ateul. Tapi tetela sabadana bantoro kakuatan jeung bakundir teh areta sugan aya nu ateul da eueuh. Si pohang jeung si Ujang kaitu ka dieu nyatana manggihan rakyat lemur Cibadak. Sinakeun harita bakudir jeung nini uning asup ka lemur Cibadak. Jalma-jalma anu nempo bakudir jeung nini uning harita lalumpatan menikeun ka sing berebet. Barudak oge anu keur ulin di buruan harita lalumpat asup ka jero imah sieun ku bakudir. Tangtunganana memang pikasieun, tangtunganana memang pikasermen.
Sing sasa jalma anu nempo kana dedeg pangadena Bahkudir ya memang pikasieun atau buk panjang ngarwig. Papakean sing sarwa hideung, sarwa sinini uning oge papakeanana sing sarwa hideung. Itek hideung deui. Sedangkan panoan rada celong, pipi karemong wah. Badis bae atuh da eta mah mangrupakeun nini-nini anu geus parareot. Beratak-beratak jalma-jalma harita lalumpatan. Lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Hayang tereh tepi cenah ka imahna. Keleuweuh harita aya anu kekeleuweuhan gogorwokan aya Bahkudir cenah aya jalma jahat. Pugu Bahkudir kasa kasigeung hatena datang ka dinya bet dibagjakeun ku caritaan samodel kitu. Jalma-jalma anu ti tadina dilaluar arasup ka juru imahna masing-masing, termasuk harita Ojin Utong jeung Wardan anu keur moyan da geus cager teh harita arasup ka juru imah lantaran aya jalma anu ngabejaan ka dirina aya Bahkudir. Atuh asupna Bahkudir ka juru imah teh ka jero eta lembur teh jadi sepi jempling. Sedangkan si Pohang jeung si Ujang ngadenga anu jojorowokan kitu teh geus nyahoeun tangtuna bae Bahkudir datang ka dinya. Si Pohang harita ngagunakeun elmuna corilat ngadeukeutan ka Bahkudir. Sedangkan si Ujang mah teu wisen kana elmu silat lumpat we nuturkeun ti tukang berejeung ngahegak. Celik harita si Pohang pancu nangtung di hareupeun Bahkudir jeung Nini Uning. Bagea, Abah, ini kumaha damang. Kumaha kulem dina wengi tadi. Ibra. Ya pangkeun ieu guring nu katelah si Pohang teh yo. Gaeda deh Uning. Si Pohang teh. Jadi anjeun anu katelah si Pohang teh. Dadag pangadeg mah biasa anjeun teh euy. Tapi cenah mah cek si Godir ilmu anjeun teh hebat. Cing urang jajal ieu kun ini. Tepisan-pisan hebat ini. Yan hebat malin kuring lain. Tapi nu hebat mah pangeran murbeng alam anu ngawasa ieu alam, tah eta nu hebat. Anu bisa nyiptakeun manusia, anu bisa nyiptakeun gunung, nyiptakeun tatangkalan jeung rea-rea deui, tah eta nu gagah mah pangeran. Goreng mah teu bisa niun atuh dan ini. Pintar sia. Cumari dan teh Pohang. Jadi panas yeuh kana hate. Geura siap sadia Pohang. Handaran aing datang ka dieu teh. Nyatana rek ngajajal kana kemampuan ilmu silat sia. Ya sok we atuh ari penasaran mah nyameureunaan Bahkudir geus bebeja kan ini. Yen maneh teh eleh tarung ku kuring. Sok atuh mimitian kayaknya. Bisi kabur berang manten itu. Kabur tengah poe mah udah panas. Sorog Nini Uning harita maju 2 lengkah. Itu harita ditacapkeun kana taneuh. Ketruk serek. Itu hideung teh harita nancreb dina taneuh. Si Pohang bisa ngartiin eta itu kegaman si Nini lain itu sambarangan. Bahkudir harita ditukangan si Nini Uning teu ilu biung teu ikut campur. Diantepkeun bae lantaran Nini Uning memang moal bisa dihalangan karena niat jeung pamaksudanana. Mun teh mah niat pamaksudan dihalangan ku dirina wah biasana masuk ngalawan. Adat pesipatan si Nini Uning memang geus dikenyaokeun ku Bahkudir lantaran hirupna oge pan geus lila. Saprak mah babarengan nepikeun ka harita teh geus aya kana puluhan taunna. Nini Uning harita ngagunakeun jurusna geus teu asa-asa pikeun manehanana mah. Jurus anu digunakeun ku Nini Uning mangrupakeun jurus pinunjulna. 2 lengan harita didorongkeun ka hareup, kuda-kudana harita suku katuhuna ditukang sedengkeun suku kencana mah di hareup.
Eta jurus naon ini gitu geuning. Aduh. Rada beda eta jurus saya. Jika anu dek ngarontok simet, aduh. Mangka waras ya. Hiya. Surilat. Nini uning langsung ngerajang ke si Pohang. Rajanganna menikeun ka gancang kesit pisan. Si Pohang hari terada kaget nampo jurus anu digunakeun ku si Nini menikeun ka gancang pisan. Rikat si Pohang hari tengah bendung penerajang na Nini uning. Lantaran perep Nini uning teh hari tengah dius bangbaran wi alate nyatana beungeut si Pohang. Euk kedok das ditakis ku leungeun katuhu siat. Lengan kancan ini uning ngablesati kana dada si Pohang. Kedok das dipendung ke lengan kancan si Pohang. Siap. Suku katun ini uning hari tengah blesat kana garuna si Pohang. Si Pohang rikat hari taluncat ka tukang. Sulit salik keplas. Penerajang dan ini uning hari tengah plos. Kakaroge pancunang tun ini uning hari tengah ngablesat teh bae ngirimkeun runtuyan panajang nu luar biasa hebat. Sawak hiu. Kedok das. Harita si Pohang kapaksa ngapendung di bayi penelajang si Nini uning lantaran untuk dibendung. Wah jika nama main bakal kebenangan. Lantaran kecepatan gerakan ini uning memang lebih cepat ini bang gerakan Bah Kudir. Sawak hiu keduk das. Harita bandro kekuatan geus aya kana 5 kalina. Si Pohang harita raketa ngagunakeun jurus bara geni, jurus bara banyu. Lengan katuhu bara geni, leungeun kanca harita jurus bara banyu. Hiuk suku katun kencan ini uning harita sing blesat kena anggota badan si Pohang. Hidup plos siap. Si Pohang najong harita kena dada Nini uning rikat harita ngabendung. Hiuk keduk das cari jeg. Harita si Pohang ngabangkieng manehana nante. Nini uning harita pancu nangtung. Aduh, jatilah ilmu ini hebat oi. Lebih hebat ini emang Bah Kudir. Aduh jadi rame mayo. Bakal jadi seru yuk ari kieu nama ini. Ayo maju atuh. Silang Nini uning harita luncat ngablesat harita ka Jamantara menikeun ka luhur. Siap harita sukuna Nini uning disiapkeun dipasangkeun sabada Nini uning teh ka luhur harita nyirorot ka handap. Siap anu dialat teh nyatana sirahna si Pohang. Si Pohang harita nyelangkeun leungeun katuhna ngapendung penerajang Nini uning. Euk kedok das sorosod. Kirim si Pohang harita teh nyorosod dua sukuna nyorosod kana taneuh meningkeun ka nyuringkal eta taneuh teh. Sedangkan jalma-jalma nya tanah rahayat lemur Cibadak nyaksian kana lumangsungna eta tarung memang pogot pisan. Da teu kanyahoan atuh ku si Pohang oge jalma-jalma teh meningkeun ka rajeg di sisi pakalangan tarung. Tapi memang rada anggang tidinya wisi teh mah kabare rangku kemampuan ilmu silat Bah Kudir jeung Nini uning. Si Pohang harita ngeureunkeun jirimna anu harita nyorosod rikat ngagunakeun elmuna. Kakara oge pancuh nangtung siap beureup katuhu Nini uning ngablesat. Harita mah si Pohang ngagunakeun kecepatan gerakan siap ka beureup katuhu Nini uning harita ditewak ku beureup ku dampal leungeun katuhu si Pohang. Langsung dicentokeun harita. Dicentok sangkan badan Nini uning teh ngadeukeutan ka si Pohang. Nini uning harita kaget lantaran jirimna jadi ngadadak ngadeukeutan ka si Pohang. Ku si Pohang harita dipapag ku sirahna. Sirah Nini uning harita bantruk jeung sirahna si Pohang. Diadukeun ngahaja ku si Pohang teh. Heuk keduk das. Nini uning harita rada ngocek bari jeung ngabangkeung ka tukang. Dina waktu ngabangkeung si Pohang harita loncat bari jeung nyijekeun suku katuhuna. Cilang ngalayang sieup cebet. Suku katuh si Pohang nengal pisan kana dada si Nini uning jengkang gubrak. Nini uning harita mebeut kana taneuh. Orejat Nini uning harita hudang deui panasaran meureun hayang neruskeun di lumangsungna tarung. Kumaha ieu nyanyi kalakeun ka goler-goler gitu geuningan. Masih kena lulus. Maju deui atuh masih kena panasaran meuh. Tapi ari leuwih hadena mah urang teh diuk bari jeung ngadahar cau itu teh Nini. Aduh, pedo pisan cau Ambon. Aduh.
ditambah rujak, bandrek, bandros. Pedon ini. Daripada kudu tarung mah capek tenaga ini. Ngandeng sia, gandeng. Mau bacot wae sia mah pohang, sungut tercicing sia. Sungut terrepeh sia mah. Ayo teruskan deh tarungna. Hiap, cilung. Sini nih harita luncat ngacerilat ngablesat narajang dika si pohang. Si pohang harita ngagunakan ilmuna. Nyatana jurus bara gunung anu kakara harita digunakan. Harita perep kato si pohang ngagunakan jurus bara gunung di mana-mana batrok kekuatan teh. Wah tang tuna bae pikeun musuh mah bakal ngabahayakeun. Siat, sok, siat, hiuk, kuku. Bantrokan kekuatan geus bisa disingkahan di bae. Hiuk keduk das. Carik jeg. Nini uning harita ngacarik jeg bari jeung ngoceak nyerieun. Baku di harita kaget lantran sinin uning bet ngebangking tunung ka tukang bari jeung ngagual. Seak, nini uning harita narajang di bae. Jika nanti teu kapok-kapok, bantrok di jeung bantrok di bae jeung si pohang. Ayo keduk das, cengkang. Nini uning hadi tengah cengkang berjeng. Dengan katuhuna teh sing sireumeun, bantrok kekuatan jeung perep katuna si pohang. Maju deh nini, syor lah. Tunggu saya tuh, Bakudir masih kene cicing di dinya teh. Ayo tuh duaan. Ya bakalah sosoranganan karunya nini uning ke DC. Bombong sia. Hop, cilang Bakudir dareta luncat. Manehanana hibar di awang-awang langsung ngablesat narajang ka si pohang. Ini uning nempok itu langsung luncat di sarua ka layang, jirim hari tengah layang. Dua jirim hari tengah layang langsung narajang ke si pohang. Si pohang harita pagkepis. Nakisan ngabendung penerajang da Bakudir jeung nini uning. Hiuk keduk das. Hiuk das. Keduk das. Tapi sok narajang ditarajang kuduaan. Si pohang memang hebat. Kemampuan ilmu silatna masih bisa ngimbangan karena kemampuan ilmu silat Bakudir jeung nini uning. Hiuk keduk das. Jarik jeg. Harita si pohang ngecarik jam nurut tukang ayakan obat lengkahna. Bakudir jeung nini uning sarua di tengah carik jam nurut tukang ayakan obat lengkahna. Ya gini pada mundur ai lur. Kuring sarua pada mundur jeung abah oge nini. Ilmu nini hebat. Ilmu abah oge sarua pada hebatnya. Dakuhana kitu sur maju di Maju deh. Sombong siapa pohang. Orang tarajang. Kudir orang tarajang. Gunakan jurus penunjuk. Nini uning harita ngangkatkeun dengan katuhna ka luhur. Siap itu kideung harita ngablesat ngalayang. Setkap. Eta itu harita dicekalan ku lengan katuhna. Sedangkan Bakudir serepet ngalugaskeun budok panjangna. Si pohang harita bisa ngarti kemampuan ilmu silat tua cirim ieu teh ditambahan ku gagaman milikna mangrupakeun senjata rahasia anu luar biasa hebat. Cerelat Bakudir jeung nini uning harita sing blesat ngacurilat narajang ka si pohang. Sauk hiu. Si pohang teu ngagunakeun gagaman manehanana papalicatan ngagunakeun kecepatan gerakan anu hebat anu panghebat anu panggancangna. Lantaran bisa kebenangan ku panarajangna Bakudir jeung nini uning. Sawak hiu kuku kilak paus cilang. Cilang plos. Panarajangna Bakudir ngeplos di bae malahan maharita. Kalayang cirim si pohang teh luncat judalit harita koprol di luhur sabaraha kitu mah pancun nangtung. Bakudir jeung nini uning harita malikeun badana langsung nerajang kitu jeung kitu bae si pohang malahan masih serian bari jeung luncatan teh. Bogo pikeun Bakudir jeung nini uning mah makin panas we hatina lantaran asa diulinkeun ku budak kamari sore nyatana si pohang.
Ayo sok atuh terajang deui nyanyi. Ayo iyo 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 yo. Iya kuring mah dia yo ini oke aki. Di dia bah kuring mah di dia bayo. Kalayang si pohang jirimna ka kalayangan plos panerajangna bah kudir jeung nini uning teh ngeplos deui bae. Malahan mah ngalayangna si pohang teh kana susunan imah celik pancunang tung harita cakakak si pohang seserian. Terusna turun deui ka handap celik pancunang tung kitu jeung kitu bae harita ogo pikeun bah kudir jeung nini uning makin kesal makin muntab amarah. Waktosna para kaum dong sadayana lujeng kantun kesadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.